alam anu pinuh ku romantika kahirupan ieu Duh kumaha wa sakurang-kurangna iman jeung takwa mah mata kasihir ku urusan dunya dulu kadenan bah wallah anu mamalana teh jadi ubud dunya gitu eta jadi berat ka dunya dudunya teuing deng-deng kana dunya condong teuing kana dunya padahal aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat tuluy ulah di akhirat ngan napas beak bece ulah dipotong-potong bapak urang kan bapak akhir bapak gubernur bapak urang nu bagur teh da urang di dunya mah ngan ukur samet ngimpi ya ukur bayang-bayang di dunya mah mun dina film teh mah sinetron dunya mah deuleu ulah ka bawah tah ayeuna urang lamun hirup berat teuing kana urusan dunya mamalana kumaha kagenset kudunya jang bakal diperbudak kudunya wallah dipake babu kudunya teh petak hirup ulah kakonengan teuing malah pangandikana Gusti nu kagungan urang kitu cenah bos nalika ngobrol jeung dunya dunya teh bisa ngobrol jeung pangeran puguh bisa bukan bisa ngomong dunya ge hei dunya dawuhan pangeran teh hei dunya gerak perbudak ku maneh eta manusia nu sujud ka maneh nyatana kana dunya gitu astagfirullahaladzim wah eta merupakan marukuma laras Pak jadi hei dunya gerak perbudak ku maneh eta jelema-jelema anu sujud ka maneh gitu heeh kadua kalina hei dunya gerak sujud maneh ka eta manusia anu eta manusia teh salilana bakti ka kami gitu merukan teh dunya bakal sujud di mana manusia geus bakti ka ilahi pilih sabab pamilih geus aya di silaing dewasa eukeur gede geus nu matak dina lebah dieu di dieu pentingna kadewasaan teh diperlukan dewasa teh di dieu kadewasaan ulah bubudakeun ari hirup geus kolot tapi bubudakeun ari hirup geus kolot tapi bubudakeun keneh tah eta ulah ilu we budak dan geus kolot teh bakal dianting geuningan asa teh parana rencangan urang jadi si horeng dunya mah saliwat lir caina daun tales atau saliwat da urang teh asa teh ti akhiratnya bohong jelema ngaku urang Kuningan urang Cirebon urang Bandung urang Pasawahan padahal kitu teh saasa jeung sabaka penghuni asli nama akhirat dulu tapi nah teu sok kada-kada keung nya palamun urang dek paeh teh nginget-nginget paeh muringkak rasaanmu sabab naon teh berat ka dunya teh deng-deng ting ka dunya lamun urang berat ka akhirat tah salah deui da kudu bae atuh serba salah hirup teh jadi ulah bulating ka akhirat ulah saimbang dah balan imbangkeun balan kudu balan apa sih teh butuh dahar beureun butuh nginum butuh udun gitu jadi loba pangabutuh di dunia teh jangan si lain salah keluarga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patali keur kapentingan negara jeung bangsa sok cenah ngajawab eta leungeun teh ti ayeuna engke di alam kubur sama engke we engke teh kumaha ayeuna cenah ropong teh engke we ayeuna leungeun cenah ngajawab cenah aya gunana keur ka balarea
Khairunas anfa'uhum linas. Jadi panghadena jelema nu aya gunana keur balarea. Kitu eta jadi jawab kuleungeun ti ayeuna. cenah ngomong ulah sina ka mana kana. Cuma engke we di alam kubur ayeuna jawab kita kuleungeun. Loba kahadean geus sok. Engke mah nu aya punten. Itu jalan-jalan aspal gedong-gedong nu ala gereng teh na eta teh jawaban. Saha ada jawaban leungeun? Da lain menang nu buntung teh. Engke mah aya Batur mah geus nyieun kahadean tapi kaloba ka urang. bener loba. Sok. Urang Anya dola euy. oh main layangan teh. Si lain boga unek-unek naon da wala? Sok malaka. Sok sia ulah baeud wae ka nya. Itu pagadagan teh baketut. Baketut. Aya kahayang teh sok ngomong. Kawas anu bingung. Beri amek. Ade amak kayang teh. Sok nyungcung wae kayaknya na. Sok curahkeun mana halis lagi nyingsat. Maksudna teh kuring doakeun dek ngagugat ka para dewa. Yang. Musap beungeut yang. Istighfar. Ulah lalabora. Aling na eueuh yang ngasup ka sawah. Istighfar yang. Nah kuring boga dosa naon? Maling gedah henteu. Ka pabrik kok gitu mana? Di negara. Dek nuntut keadilan kuring mah supaya walatra. Gitu. Mana bener mana? Bapak tingali tong boro nu kagungan panon poe anu sakitu adilna. Jablay di Caangan. Bangsat di Caangan, tukang korupsi di Caangan, nu iman di Caangan, aya panon poe Arab. Atau beri Itu cacak panon poe komo nu kagunganana. Nah hae mimpin negara nepi ka teu bisa tegas dina mimpin ka negaraanana. wallah eta. Aya wae sistem pemilu. Loba kasieun. Bener. Loba karempan. Nu matak ngajadikeun pamimpin ulah nu borangan. Ulah nu sieunan teh kitu. Sieun ku jurig lain. Ku pocong. Sieun ku pocong lain. Sieun naon? Sieun teu beunghar. Sieun teu lega sawah. Sieun teu anggeus gedongna. Sieun teu boga mobil mewah. Tina loba ka sieun bakal tega ngahalalkeun kana suku pacara. La elah. Kumaha lamun anu newak sia teh? Meupeng lineuk aing tewak sok. Panena ya loba Lah laborati sia teh kumaha lamun anu ngaduruk? Lamun aing diduruk, loba keneh kai nyieun deui aing. Bener tapi aya di Linggar Jati aya kasieun mana teh mah. Loba Bapak ngawidian nuhun teu widi abdi rek init ka sawarga. Eueuh jang aditu ulah lalabora Kang. mun nya kitu deuleuh. Dewek moal bisa nyarek. Piraku dewek kudu gelut jeung si lain. Ulah euy. Hak teu naon, tapi urang teh ngabogaan kode etik jang. Kudu boga etika urang mah. Birokrasi Kudu nyalur kan kudu bener. boga budaya Eta urang teh. martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus aut-autan ruksak bangsana, sedangkan budaya teh nu aya patula patalina jeung peradaban. Maksudna si lain KRT heula, KRW heula ajen teh jang. Oh nya murokan teh. Sarua pemerintah tage. Warga negara anu hade jeung nu iman anu takwa maati uloha wa ati urasul wa ulil amri minkum. Dah. Tuh, dina Quran teh jang. Kudu nete Ngan di mana geus beneng cewek ilaing jeung ilaing sok kembali deui ka anjeunna. bener. Kudu titih kudu nete teraje. Oh, nete taraje nin sakamalan nung tiklari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta. Marapah gedang. Ngan lamun dunungan tengidinan ulah cileung wayahna. Sabab naon? Sabab bisi bentrok yang antara si lain jeung pamimpin urang. Pan teu lucu geus bentrok pamimpin jeung rakyat. Teu lucu lamun si lain bentrok. Mau picontoheun teh. Oh jadi ti bapa mah parantos aya. Heuh, sae abdi bade wawartos kadunungan, Pak. Eta ge saya idin teh kalau teh mah. Wayahna milua najis. Sieun
Cek itu teh beureun sia, cenah beureun cepot nu nitahna. Tah dengekeun. Aduh, moal teh diseng. Bayangkeun ku si lain. Moal teh disengor akang atuh. Eling si teh dola. Udah mau mawa eta keun urang geus gem-gem dina hate. Urang saya aya di. Oh salah kitu teh teh. Leutik sing aya gunana keur balarea. Leutik burih nu kitu teh. Tingali. Bener sok we Kang kita lah. Lamun aka daek lempang ka kampung-kampung masih keneh loba janda-janda tua. Nya, janda-janda muda, mari dong. Saya mah janda. Anak-anak yatim yang membutuhkan kasih sayang. Budak yatim piatu butuhkan perlindungan. Keun bae aing loba anak oge asa geulis indungna. Adinya wae saya mah. Saya mah da kitu wae. Geus dikawin mah karena budakna mah disiksa nya. Sakitu abdi bade mios ayeuna Pak. Kan ulah mamawa dewek dolah palalaur. Milu. Perlu saksi. Sete. Batur ngobrol. Cilakaeun lalawara teuing. Menghari bangkeun. Gablek naon sete. STNK. Mumpung aya nu wani tong dicarek. Antur we kayak beungeus buleut nek batur ngobrol. Kadulungan heula bade ayeuna jig ini tiang. Sok Tuturkeun kuring. Geus aya restu ti kolot. Aduh, Kunjungan abdi semaheun abdi dama-damaeun abdi. Guru ratuwa ngatua karo kadang tua. Boga dulur panggede nak mun lalaki wajar di aku bapa seolah-olah gaganti bapa. Benar itu teh. Mun boga dulur panggedena awewe meureun seolah-olah gaganti indung. Doana ti aka oge. Sedih aing gitu-gitu ku sia. Paingan curucut cepanona mah. Permios Pak Jigi Nitjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes. Aduh. Ai geus wawartos onaman mo. Kawas kasasama we ka aing si goblok. Pake ngajemel sekarang. Ini tak ini teh. Pak. Aduh. Tong ngenyot jang. Tengahnya. Ayang pas aja mak beren katanyaan ku indung. Air rasa teh kasih eutik. Halo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes. Sok tuturkeun jadi adi kayaknya. Ai teu dituturkeun melang geus sok euy. Ada hariwang atuh. Oh, di jalan bisa ya naon-naon, ai kitu mah bisa ya naon pan. Aduh. Wah. Waski. Kita bener. Hop. Us. Abdi nyari teu Pak. Ngeus ini. Aya dipake jeung nanyakeun ka kolot. Anak-anakan. Semak kape hatur anom nuhun dolar. Semak kape hatur nuhun pot cager. Ibar bulan. Oh, syukuran. Usum naon ditu maritis. Lumawi abdi teh agan gagal panen gitu maritis teh. Waktu kuberit. Gagal panen. Nuhun 2 hektar teu kaala kan. Kuberit sanes kagaringan. Sanes banjir sanes. Naon? Dialah we kudu bogana. Abdi mangalamun Kudu bogana. Da teu malak tinggal dudungan baut. Eta deh heureuyan atuh. Lain di Banyolan itu. Sing ningali sikon ai rek heureuy. Kudu keur guligah jelema teh. Eta mah teh dudunganna we pejabatan teh nyaho seni. Teh apa we? Sanepi ka sawarga. Teu acan agan. Tebih keneh. Wayahna ulah dituluykeun. Ulah dituluykeun ulah. Maksudna ya cekai ngoge Bahaya. harita dina riungan di karaton aya saha son Pandawa sadayana tuluy Gusti Batara Gusti Baladewa
sanunya tujuan mana ini ke warga Raja Amarta Gusti Prabu Yudhistira mana apa teh Batara teh tugas Mahatunggal pikir garing second pasogregan semohon ta asa dilengkahan Batara sedangkan di mana ya naon-naon di kasawarga teh hubungan anak kulit yang Batara tapi kumane teu ditoli teu dihargaan artina teu dihargaan ayeuna teh Pandawa di benuan ku Batara ku Baladewa Bakadamang Baladewa Bakadamang Batara seug upama maneh gagal tetulus ngagugat ka dewa. Oh gitu ya eta persoalan gan ulah bisa kompet daunkeun abdi ge salarasna mah teu satuju katu maritis teh sieun aya urang Kurawa milarian Sidawala tah daek teu daek bisa jadi mau iklan ku abdi ge carek Sidawala teh oh jadi maneh teu satuju Sidawala ka sawarga henteu agan untuk agar bisa pajakeun di tiap abdi sing jeger abdi sumana ge. Supana ge daek. Sok abdi sumpah. Daek gonok eta. Sing burutan tilu kacamatan dan ini. Wayahna doa. Panuhune gan tos pameng abdi teh eta kagok borontok ka palang-belang. Geus kagok kali. Geus kagok kali ka. Teu dicarek ya teh. Neutreug lanceuk deuleu lanceuk. Jeung bapak tong borolan seueuring dunungan ku kuring teh digugu nyaan sia teuing sia eta mah neugdreug teh nu kitu teh noyod geus beuheung bagong teh nu kitu teh oh nyata kitu teh nyaho aing boga penyakit jantung teu kapreuwas manehna mah teu kapreuwas aing mah jadi we bisul beunyeur teh dina bujur wayahna balik deui moal tiasa wangsul deui abdi era Kucai di mana turun ti luhur gunung tepan kajen saah leleberan mun di Bendung hoyong dugi ka Jucungna abdi manggan ulah bakal nimulkeun papasean lamun maneh teu meunang dicarek Gatotkaca salaku keamanan negara bakal ngayakeun tindakan anu berat ka maneh sanaos sakumaha beratna tindakan moal beunang disingsieunnan abdi aduh astagfirullah eta teh nangtang ka dunungan sia teh aing teh kumaha teh dunungan anu sakitu bageureun sia makari teh lebaran atuh bakal lapur manehna teh THR teh lapur atuh makanya sia teh pasti moal dibere THB THR moal tiasa dihalangan agan abdi Gatotkaca salaku naon di negara keamanan ya demi ngamankeun Pandawa Getring jeung Batara Gatotkaca bakal turun tangan ngarti abdi mau ulah dicacanakan abdi mah cicing serius udah ngekeun jadi aing ka sentor jantung teh bener hupap sia teh nungtun munding nungtun Raja Wisuna teh telepon kitu teh nyen pucuk tigirang teh wayahna doa dik beunang dicari ka moal sabab Gatotkaca salaku keamanan teu ridho ninggal Batara Baladewa Getring jeung sepuh-sepuh Pandawa ngarti ai kahartos mah kahartos mung ku abdi moal digugu sah-sah oge aduh aya eta manehna teh jadi tetep di kasawarga samohon bulan urang ajar sia ditindak ku Gatotkaca sae bade ngayakeun tindakan naon bae oge nangtang sakadunungan seolah-olah nangtang teh wah sarojeng mengkak rezeki teh jadi sedangkeun anu bakal kapangkak teh lain anu kursi lain dewek si gareng emak bapak sabaraha nu korban teh sagara papa ngabutuh dicumponan kudunungan teh mau dicumponan proposal oge deuleu mau di eta mau digugu mau di ACC paling di deum dikeluarkeun anak di mana geus pae sakali deui Gatotkaca
mun anjeun tengah gugu dina harti ngaca bakal ngayakeun tindakan naon anu bari ditibankeun ka abdi mangga bener tega lara tega pati tega orang ajar yang ngising pasti akan eta geus malotot tunungan lah beuna doala sing inget euy sing yang ka dewek euy itu baru-baru perototan ka dewek ku ge urang dewek geus ngeleper ke jantung pasti Gusti baeudan aing mah tong boro dipolototan kudunungan mah di baeudan saeutik samarampa urang mah mun asa teu geblek naon-naon hirupnya ngomong oge beurang ayeuna moal tiasa bener maneh mau bisa samohon Gatot Kaca teh lurah Tamtawanagara samohon abdi keterang apa nangtang sia ka panglima sanes nangtang abdi mah mau ngagogo we nyaho tampiling Gatot Kaca naon eta agan ngakuna naon Praja Musti Prajawi Kapalamatan dan Tawisesa sabta pengrungu bajigiring tapak nenggala anjir teh dikaluarkeun mangkaning mejres ya pejet terus kaluarkeun eta mah doala cing eling euy istighfar nya penyon si awak teh tinggalikeun aya rusak sekali mah teu lumpuh mah teh ai rumaos mah agan kagungan eta mangga we tibankeun ka abdi bener mun tega lara tega pati tega kurang ajar leles anjir alah aya di kumaha teh bisa teh eta bieu kadengena anjir jarum puyuh paingan si dawala omonganana oh paingan wani rek sawarga disebut leuleus jurali teh deuleu jurali teh guyuk kan oh kan si lugaya kan bujeng hingga bisa nyaring teu bisa ngutekeun curug-curug acan bot amuing kang tuang heula tuh eureus ya sate alah di kumaha sia teh lah eta bieu heuh teh disebut leuleus nya sia satiluh metu nu ilmu nu ti aing teh teh didenget teuing nyagan si dawala teh kitu salaresna mah aya leuwihna sia aya leuwihna di lemur oge kitu kan tatangga sadayana Pak RW Pak RT megatan sadayana lulus jadi amuk ke ku pamajikanana wake di amuk dan nu handap dan nu leuleusna si eta naon ieu anu ditibankeun ka kaula dola walah nepi ka asa jadi kapuh kaibunan kapas kahujana duka naon da abdi mah da terang abdi oge deui kaget da jo aya nu nyeret ceuk abdi teh kitu we wah kasurupan sih waranya oh aya hodaman awakna teh moal kitu kugusan ulun wah ketika daya luhur luluhur Sumedang nya wah kasupan cut nadin gitu atau yang gelung meureun bisa jadi lah ini jageurkeun deui teh teh kadunungan teh ulah begatkeun ti koro aing teh cing cageurkeun dola lan cageurkeun teu tiasa doh teu bisa naon-naon abdi mah nya si anu nyuruh teh yang jaya perkosa mah teh bisa jadi teh atau yang terong pewot pegaya bola terong peot lewat sekar cing tulungan kalau hayang cager palai damang iya anu kagungan damang saha cek pangeran saha pangeran teh nya percaya kaula teh ka para juata marasangat juata para lemanten bayar-bayar tah etan jadi salah mah salah kaprah teh eta
sehingga penta ka dewa nun para dewa kaulah minta cager para dewa aya karasana untuk gening Aduh, ampun salah kaprah Aisyah sok ganggu pemandangan batur kuring nanyakeun kita disamat dewa nu sok disemah cing lain kaganggu pemandangan kuring mah cing dan iya dupi dewa aya inung bapaan ayah Batara Guru bapak anak aya bapana Batara Guru ya pasti ayah inungan ayah bapak ada yang gara-gara makhluk mah nah itu disemah sabab di atas langit aya satelit cicing aya di luhur langit aya langit kayak langit di luhur langit aya lalai ay mah diparahan ya kayak gitu atau di luhur langit aya Korea Korea oh di langit di mah aing aya Korea kecilu di rombongan Korea Selatan pan Korea Korea Dewa Sakti aya nu leuwih sakti dewa kawasa aya nu leuwih kawasa wah aya eta oke saha tuh pangeran kaula nu ngajadikeun dewa nu ngajadikeun bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina saha Allah jenenganana jenenganana Allah anu jenengan ku Allah teh saha laisa kamislihi sayun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge properti dina dat oge aya tilu dat mutlak dat mukoyat dat katarosi wah liur aing bawa kanya mantong bawa kanya liur aing teh bapane dia Allah jenenganana datna nyaeta laisa kamislihi sayun asmana Allah af'alna kun payakun sifatna Rahman Rahim ta Rahman Rahimna ieu welas asihna anjeun ge kabagian keneh jadi pangurus hartina robuna teh pangurus sok langsung keneh kanu kagungan nyaeta jenenganana Allah eta alamat keur anu diibadahan nu sabenerna kuring teu hayang boga pamimpin boga pejabat agamana eueuh dina hatena nol dina hatena naon sabab engkena bakal nines ka rakyat bakal tega ngahalalkeun ka suku pacaran buktina bieu rakyat sorangan ku hanya diancam keur kapentingan saha anjeun jadi lurah tamtama teh keur kapentingan negara jeung bangsa aing bangsa mana bangsa Marta nah arek dipaehan nah arek ditenggelan aduh karena republikeun geura sok republik re teh naon re kembali publik umum dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat oh ieu mah lain dari rakyat oleh rakyat keur maranehanana we baru tikeuk nih heeh matak garanut oge oh baru citra oh rekeningna garnut teh rekeningna baru citra rekening kentung pikeun ngakrabkeun kaula ulah nepi ka mitos ieu ngalayang pikiran teh neneangan Allah oh kitu iya ulah jauh tina wujud ulah anggang tina awak mun ngaji ulah keluar tina dirina wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid urat beheung jeung beheungna aya keneh antara tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui walah eta nun Allah kaula minta cager tong cacarawokan da teu budag kalau
timimiti buuk nepi ka awas nepi ka panon nepi ka suku kabeh ieu alat deteksi anjeunna yen urang moal lepas tina paningali anjeunna ngaliwatan rokib jeung aktif utekeun hate kana jalan anu hade sok tobat rumasakeun heula dosa sumuhun pinuh urang teh ku dosa boh nu inget boh nu poho rumasakeun heula nya moal cager atuh sanajan dina hate sanajan dina ngomong anu tarik ari hate kotor keneh mah sumuhun qad aflaha man tajakaha hak didinya domirna kana hate bagja keur jelema anu geus nyucikeun hatena ngabersihkeun manehna tuh da teu kukuringnya ieu kusorangan geuning teteh percaten ieu saha diri anjeun teh cing anu sabenerna eta mah pangkat mah populasan cak saliwat teman saya teh dunungan mun eueuh tilam eueuh keur aing reket cuma ke tilam kumaha saya teh kudu make tilam da teh dunungan urang teu margi di hadapan Allah rekep deng-deng papak sarua teu aya Gatot Kaca pangkatna panglima teu aya Sidawala teu RT acan sarua di hadapan anjeunna buktikeun tau buktikeun ngadahar uyah anjeun seluruh tamtama kumaha asin sarua jeung kuring asin daeuh bedana istilah lamun agan nuang gula amis sarua jeung kuring itu kepikiran mereka mau jauh kena Kang nyoon sia geus kadinya doa ilham santrena sia teh nanti ketingali puasa tara sia teh tara ketempo malah geuningan jeung aing basa bulan puasa teh ku aing diajak dahar teh daek nih bari nyumput di goa saha teh nu awas teh hah narek diaku ku anjeun ieu apa riwayatna kumaha dina nalika Adam keur ngajepepeng Adam teh cicing nama apa oh Adam tukang cukur ya lain Adam mah Adom atuh Adom Sutisna dina nalika Adam keur ngajepepeng nu ngajepepeng naon wujud keur ngajepepeng para malaikat di piwarang sujud hei malaikat sujud tak ka Adam berak malaikat teh sararujud ka Adam aya hiji nu teu sujud setan iblis lain ka malaikat pan kuring teh nyarita teh kitu hei para malaikat berarti malaikat sarujud aya hiji malaikat nu teu sujud kulantaran eta hiji malaikat teu sujud nya meunang tegoran ablasa bedegong oh jadi iblis teh bedegong artinya teh tabarangna eta mana ulah mitos dar mikiran ka baheula lamun mikiran ka baheula aya Adam diciptakeunana ku Allah manusia marmot atau jin ya manusia benar yakin ari anjeun marmot manusia enggak saya ka anjeun eta wujud anjeun teh aya nu sarujud saha di antarana awas denge rasa nu awas ameu pusik malik tapi rasakeun dina wujud anjeun aya nu teu sujud ka anjeun naon hawa nafsu esa dikandalianana lamun dituturkeun ku anjeun eta hawa nafsu kaituna bakal terkutuk jiwa anjeun ieu Kang Asep Albaah wallah tak urang teh wujud urang teh eta teh miniatur ti anjeunna nah nuduh kanu jauh nah nyawang kanu anggang jeung nah sagala diaku ku anjeun lah eling doala istighfar kayaknya ulah hareup teuing doala
aing anu sepor jantung modalna nepi ka ngandeukeun Braja Musti Braja Palamatan Denta Wisesa eta teh hartina Gatot Kaca mah naon-naon teu daya teu upaya rokrak anjeun teh waduh biji asli nabi ngajungkal ya naon merek dipeka sombong ku anjeun naon merek diaku ku anjeun geuning buktina mah rokrak syariatna Gatot Kaca jeung Dawala sarua pada sakotak ya eta kadang-kadang Dawala pangluhurna bener kan di mana ku Kidalang geus digolerkeun sami dina kotak aja dong teu kaya sekurang Jawa mah manusia ora anak kagablek eueuh kaboga goblok mun dicampur aduk itu bahasa ya hartina eueuh kaboga kan nya manusia itu ora tidak punya apa-apa ora anak kagablek luar biasa Dawala hah luar biasa dek ilmu naon kanjeun jeung naon rek di aku iya diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan atuh kumaha ya kaula ya perintah ya jalankeun biasa we jalankeun parentah teh naon pikeun nyopot anjeun dideheuskeun ka Batara tak geuning nah abot nyencang dek nenggelan kuring sakitu nu butuh teh nah kinten-kinten kersa lamun eta digiringkeun dihaturkeun ka Batara siap doh pada dihadapkeun ka saha munti tadi pirasa aing kitu mah tegang meureun teh kapikiran tadi eta Gatot Kaca kan ya ilmu ti abdi teh si Dawala teh ari denget teh teu pira kalimana teh iwa peye nasi jagung aduh naon teh artina ting naon sudah tua sudah nenek tetap disanjung aduh make segala sudah tua tetap nyandung ngurus tunjung teh ngurus tunyung euy upami kersa mah wayahna atuh ayeuna di haturanan siap Kresna Baladewa anu nganti sumpingna Gatot Kaca wah jagakeun sadaya-daya bawa ka dita si belajar bawa kali si belajar kisik we tenang Raka Prabu tenang Cali kasep diuk cu bawa ka ditu si burung deh ya bari ulah hadir semak kapihatur kula nuhun ulah diuk geuning ieu teh diuk layak
tenang Raka Prabu tenang. Dikirik siapa ini? Gede hulu. Geus gablek naon sia teh? Udang kan. Tenang Raka Prabu tenang. Tong diogo, tong jeung mobilnya begitu. Abong anak jelema sangsara sia. Eta teh tidak ngalamun jauh teuing. Teu boga etika. Stres ya teh nya. Bisa jadi. Modaran bae. Punten atuh kapengkeran. Ieu pula. Cuma kabeh hatur yuk. Diupot. Ieu deui ya Bapak Mawar. Kamu ing. Modaran bae duanana. Gara-gara sia. Calik. Cing. Diuk kan. Di mana benangna ieu teh? Parantos hampir bade ka kampung Medang Kamuwung desa Medang Kamulian. Wah, Bedi turun buah dua bulan. eta teh bisa jadi Hampir ka Indramayu. Tadina mah cenah nyimpang heula ka Anggada. lain. Deui cenah. Nyawane omongkeun we kieu mah. Geus bae. Dawala abdi lah. Podara teh surajan. Ke Raka Prabu tenang. Lah, ulah dibawa jadi tatuman. Geus sidik salah. Da bawa ngartieun dibawa kana hukum bagi jalma kitu mah. Wah, buta hukum. Bawa si Dawala. Tadi tahap kahiji juragan Gatot Kaca geus aing cager ayeuna ieu. Jantung. Buburatna mah. Teu teu peureureuh jantung teh ratu. Lir nu tutunggulan. Cager-cager teh datang piring. Hihihi dia putih. Dawala abdi Gusti. Lain selenting deui, lain beja deui. Wah. Tapi kasaksian Geus ebre. yen bade waktu minta izin pikeun lumampah ka sawarga ka Pandawa. Sumuhun aya saha dinya? Katingal salira ge aya sareng Gusti Prabu Baladewa. Aya ajen maneh minta izin ka kaula? Duh, eta. Da salira mah sanes urang Amarta pan urang negara Dwarwati. Gusti Baladewa urang negara Manura. Da abdi mah da karaja abdi. Dikawit Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat ku abdi dipapai birokrasi biasa. Da abdi mah prosedur nu diangge. Apaan maneh teh rek ini teh ka sawarga? Sumuhun. Dewa teh mersayakeun ka kaula anu ngawasa dunya teh Kresna. Tugas mah tugas saya aktifikeun ngarengsikeun pajogeun alam dunya teh Kresna. Naon tugasna? Pikeun ngarengsikeun alam dunya. Dunya mana ieu teh? Nah ieu dunya teh disebat rengsek ku ayana salira. Jauh karek. Da seueur keneh teh negara-negara nu perang ti negara ka negara. Jauh karengse. Seueur keneh negara jeung negara perang gitu. Sobi kali abdi nanyakeun negara mana itu nu diamankeun teh. Nya ya alam dunya, tong boro alam dunya nu gede eta dunya anjeun. Geus riweuh. Duh. Riweuhna geuning kasinggung ku ayeuna kuring. Namarukana raos kitu manah kitu. Amankeun heula dina diri sorangan. Amankeun heula hate. Kunaon teu jadi jelema hampuraan. Bener. Tangteremkeun heula ka mana? Kumaha sasara baik-baik jeung abdi sam. Mari kita berdiskusi. Anjir. Aya kitu Kang. Batara Kresna teh aduh leuwih ti advokat belgu. Wah. Gelarna Babaturan lagi Adnan Buyung Nasution. murukan teh.
kopi anan ruhut si tompul gelar lagi batara opik opik waduh geuning buktina anjeun geus teu aman eta dirina nahabat kasinggung ku si Dawala pinter naonana ieu teh bahaya di dieu lamun ieu nagara dipimpin ku nu palinter bener sabab ari ilmu teh ngancikna dina otak mun otak kancikan ilmu urang bakal pinter geus pinter bakal enteng usahana loba hasilna ngan gede dosana sabab gede dosa teh nu pinter mah da usahana kanu bodoh da kanu pinter deui mamadekeun barengan atuh ku iman ari iman ngancikna dina ati mun ati geus kancikan iman urang bakal bener geus bener bakal enteng ibadahna loba amalna jadi ayana ilmu jeung iman teh keur ngandalian hawa nafsu aya nafsu dina akal jeung elingan di mana akal elingan geus kancikan nafsu urang bakal salah geus salah bakal enteng cilakana jeung loba kahayangna dah eta nah anu pinter teh kitu dola modal syawai jelema hampang lu mentem yo iya eueuh suka hiji nu hiji Baladewa coba itu Allah astagfirullahaladzim dola eling si Dewala kapaureun ka dinya mah cing ulah kalagungan cicing sia kabeh na memangna hak asasi kuring salaku manusia terek diukur ku tungtung sapatu sia dumeh raja coba itu si urang ajar dumeh kanu leutik mata pedas ya abina-bina teu neuleuh teuing bencak tapi lolong aja dumeh sampean harung gampung dibeakeun ku sorangan hampang leungeun barang asal hampang leungeun teteungeul barang asal jadi jelema teh biasa adat-adatan teh leuleus sia wah eta geus kitu makara lulus Baladewa Gusti Batara bade lulus kepot aya kasieun Kang tenang teu bisa tenang tapi begitu tong pipiluan rek dilulusan ulah balantang boga ngaran eta mah boga ngaran aya atoh aya sieun aing kumaha mun aya nu cobaan aya kejadian kitu jo peceng hul teh dina hate dieu waduh bener tuah cepot Dawala abdi cagerkeun deui lanceuk kaula nasaha anu nyiksa saha cing abdi atawa saha nah memangna diteungeul ku abdi bieu pan kadenge ku kaula aja nyebut leuleus abdi mah nyebut leuleus ai itu FSMR nah jujur ali itu keur jelas cagerkeun aing kapan boga pusaka kemang cangkok wijaya kusuma teh Raka Prabu dah waras tu makani jati-jati tu makani wala surya kemang cangkok wijaya kusuma kemang cangkok wijaya damang dah begini dah nah sia teu mati saas Dawala teu mati doh kana nanyakeun ka abdi bener mun paminaroskeun ka abdi pangna teu mati nah atuh teu matuh da jiwa anjeun teh motah sabenerna ieu lagu mengeduh geus eueuh daman geus eueuh nya ayeuna mah geus eueuh harodaman ngalalencarnya ya jimat-jimat teh da eta atuh da hate na kalalotor bener hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese akibat kapenengan deing teh desa iman dolar cagerkeun aing nah saha nu ngaleuleuskeun
Tapi kita di tengah hajan teu kitu datang maka pancing ku anjeun jauh kurunyung we kitu. Da sarua meureun eta keneh kitu ngan anjeun mah meureun kupur. Bener. Naon kupur? Artina kupur teh tertutup jiwa anjeun kasucianana. Loba poek. Oh gitu. Gatot kaca, laulan. Pasti anjeun ngalaman kieu tadinya. Leres pisan gua. Mun aya juragan Gatot kaca mah ku abdi. Teu perjanten ka abdi kan? Teu. Bade nyebian. Alhamdulillah tong. Ayah lumayan aing aya hargaan aing ayah ini mah etik kan bade leuleus moal kan iya bade sangu goreng mana ceng bade sangu goreng nya atuh urang meredih we kan damang agan audio direct bereskeun balik aing balik aya ka kamu bayar heula hutang euy kakaca nikah di tempat nikah halik bot bade di leulesan ku abdi nikah maneh nyingkah bilih bade di leulesan nikah bilih bade sok buktikeun ya anda tega lara tega pati tega tinggalikeun isuk naon isuk teh isuk di Brebes tinggalikeun rek demonstrasi bakal alah ampun Sang Nalendra Prabu Batara Kresna doh ieu ge anu jadi kasinggungna teh di payunan Gatot Kaca doh leres lajeng meremkeun socana ieu ge ngawatek Aji Triwikrama awakna ngageungan sagede gunung anakan doh sirahna mapakan mega ieu ge socan nyorot nandingan Surya Kembar dan nerahingkang ngawatek Aji Triwikrama ngawatek Aji Triwikrama watek Aji danar-danar itu nafsu alah dulu Dora doh nikah dong keblong si dijajak hayang dijejak ya teh moal teu mejrel cicing anjir eta awak deui itu wing itu sirahna dilu oh itu bukna kadupak angin liriabatna ka alah anjir bulu kelekna dulu itu pohon ya gitu-gitu teh mah alah anjir ya naon kan inung sukuna sagede jublak wah inung suku teh oh hayangnya hotaina sagede kumaha jika nama sadesa karungkupan takutai ieu sakali sia hayangnya ho bongan teh nawaran ka aing sakali modal teh saerweun ka alah busiat na teh gor teh pinuh katenyo ieu aing katinggal ngagedeanya mohon tadina aing dihanapeun tangka ka inu jarangotan heuh mohon
ayeuna mah eta tukang kainu jarangotan teh ngan ukur samet mumunjangan aing jangkungna nya samohon dek kumaha si ayeuna cicing cicing dirinya apaan tadi oge asa ulah nanaon moal dina naon bisa teh hirup jelema dina naon lamun sok nanaon apaan teh naon-naon tadi oge da salira anu kakenaan ku naon-naon mah teh nya bongan terlupa dahak anjeun salaku manusia teh diculkeun sidik ti dituna oge manusia mah sidik tableg amanah patona nafsuna mutmainah rodiah mardiyah kamilah nyaahan dedeuhan welasan asihan hampuraan nah aya batara kitu patut mana manusiana da eta mah kurunyungna tina nafsu kikituan teh aing sakieu gedena teh sieun gede napakeneh dina taneuh dina jagat napakeneh dina bumi hartina gede keneh bumi gede keneh ieu pratala sedangkan ieu bumi numutkeun ilmu abus kana otak kuring tuh gini komo anjeun teh siti kukuna benar nah naon kasieun anjeun hiji naon sieun coplok iman coplok takwa kanu kagungan anjeun jeung kuring Hidawala ya Hidawala siapa mendegan jeung aing naon siapa mendegan eueuh kasieun aing mah eueuh deui kasieun teh sieun teh kabagian sangu ipis kana imanda tuh ampun teu sieun ku aing dirawo dicekal ku leungeun sabelah empek bade kumaha-kumaha oge Allah pasrah nganda tetep bakal beda lain hartina teh anjeun menuturkeun nafsu kuring mah lain dina jalur sabelah cing sok hayangnya adukeun panyungkun anjeun jeung keyakinan cing adakeun dek nyamat dedemit sok dedemit mana samat karuhun nanti sok aduh ke jeung aing nangtang anjeun lain nangtang sok adukeun ku anjeun jeung kuring pikeun ngabuktikeun keyakinan kalah beuki jero sia ngomong teh nangtang ka karuhun nangtang ka dedemit barakasakan genderewo apa ditunggalkeun ku aing ditunggalkeun kumaha la ilaha illallah eueuh deui kabeh ge anjeunna wungkul boh hade boh gorengna dek saha nu ngalewihan eta barang berai teh di awang-awang katingali dawala aya hiji nur anu beda cahaya eces jentre pertelang emang bolet nyaeta ku indra kagenep kabasana yen dina wujud dawala aya cahaya nu luar biasa wah nah kempes ngaretikan deui leus naon aing maneh kita tadi leulus leusan saha tuh leus teh kabagian we itu inget teh kana kejo kana hakaneun wae si eta mah da dawala abdi kulan luar biasa doh salajengna bade kumaha ayeuna pek gula rek lalajo lain si lain ilmu di mana teh duka teuing atuh sakitu Allah kakak saha wah tuturkeun wa kumaha tuturkeun sok sak gugu
si piomong bios atuh mangga lulus gitu lulus ya lah ini sok dole kumane sok aing nu tarikna lulus aduh pot ulah heuri pot merukana kumaha naon ieu teh mana atuh muni geus karunya damang agan lulus Indonesia dek milu ka sawarga ai ka hardik ya memilu ai misalnya cang hayang ngilu ke cang ai silaing hayang naon ka sawarga teh tingali di lemur sekolah-sekolah SD para rocor kuring teh hayang yeun sekolah-sekolah hayang ieu negara teh negara agraris bener nah tingkat kemiskinan menipang lobana sumber daya alam teh geus komplit kantun sumber daya manusia yang berkualitas eta teh hayang nyeun sarana we hayang nyeun puskesmas rawat inap hayang make askes ka masyarakat teh boga asuransi nu teu mampu gratis jalan-jalan ulah aya nu renjul kudu geus aralus hayang di pendidikan ongkoh segala rupana kuring terek nyeun pasantren ongkoh hayang nyeun meja pingpong ongkoh nya sakalian aing panyieunkeun naon urak ulah kelewat urak lah ada tepira atuh urak jeung dewek teh panyieunkeun kios ek dagang pulsa oh hayang dagang pulsa mudah-mudahan we masih lamun hasil lain jadi hayang mio hayang HP hayang pulpen anu bisa nulis ku sorangan hayang kompor gas anu ngareneng tilu hayang apartemen aduh mun muruduh ka hayang om jeung hayang baso naon bulat seperti bola pingpong pira baso ayo urang init ka sawarga manilok ka siap